Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ejing sadayana abi Rarka Saputri ti kelas 11B bade ngabartakeun hiji beja nu ngeunaan kaayaan cuaca anu beuki ekstrem sarta bencana alam anu sering kajadian di Indonesia. Dina sababaraha waktu katukang, Indonesia ngalaman parobahan cuaca anu teu tangtu. Hujan tuluy kalayan intensitas suhur. Dibarengan ku angin gancang sarta cuaca ekstrem sejenak. Kaayaan ieu nyebabkeun loba bencana alam saperti banjir, longsor, jeung banjir bandang anu mangaruh kahirupan masyarakat di sababaraha daerah. Salah sahiji kajadian bencana nu anyar lumangsung aya di wilayah Bandung Barat, tepatna di Kecamatan Cisarua. Hujan deras terus-terusan nyababkeun longsor anu nimbun sababaraha imah di kampung Pasir Kuda, Pasir Kuning, jeung Pasir Langu. Kajadian ieu nyababkeun karugian boh harta banda boh rasa aman warga sabunderanana. Tim SAR Amparat, pamarentah sarta relawan langsung turun ka lapangan pikeun ngalakukeun evakuasi serta milarian korban. Sanajan kitu, proses evakuasi cukup hese lantaran kaayaan taneuh anu labil sarta cuaca anu stabil. Selain ti Bandung Barat, bencana alam oge kajadian di sababaraha wilayah sejen di Indonesia. Contohna, aya di Jawa Tengah, banjir bandang datang sacara dadakan bari mawa lumpur jeung kai nepi ka ngaruksak lingkungan jeung fasilitas umum. Pamarentah daerah jeung BPBD terus ngalakukeun penanganan darurat sarta mere bantuan ka warga anu kapangaruhan. Pamarentah pusat oge ngingetkeun yen ahli fungsi lahan di wewengkon rawan bencana kudu diawaskeun kalayan ketat. Lamun lingkungan henteu dijaga kalayan hade, resiko bencana alam bakal beuki ningkat utamana dina mangsa usum hujan. Sakitu warta anu tiasa ku abdi ditepikeun ngeunaan cuaca anu beuki ekstrem sarta bencana alam anu terus ngahantui Indonesia. Mugia warta ieu tiasa nambahan wawasan sarta ningkatkeun kasadaran urang sadayana pikeun salawasna waspada jeung miara lingkungan. Hatur nuhun kana perhatianna sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.